Rahayu itu terhubung dengan musola yang tadinya menjadi tempat praktik bapaknya itu. Dulu laganya seperti Ustadz, ngasih musola ke pasar. Kamu harus hati-hati di sini, karena semua warga sudah tahu kalau bapakmu itu dipenggal karena dia dukun santet. Apalagi setelah peristiwa kematiannya, prasangka orang makin menjadi-jadi. Kamu bisa pindah ke rumah masa kecilmu. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Kalau kamu merasakan kehadiran mereka, bacakan ta'awudz dan meludah ke kirimu 3 kali. Orang-orang perlu bukti. Kalian harus melakukan sumpah pocong. Khanzab, makhluk yang mengganggu kita pada saat kita sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nama abdi Muhammad Raka Pratama Rianto di kelas 12 IPS 2. Di dieu abdi bade ngebahas resensi film anu judulnya Khanzab. Film Khanzab nyaeta film bergenre horor anu dibintangi ku Yasami Jasem. Film ieu junun menang box official atawa geus ngahonton leuwih ti 1 juta parmisa salila 14 tayang di bioskop. Identitas film judul Khanzab, sutradara Anggi Umbara, produser Dera Cikalwani, penulis skenario Dirmawan Hatta, rilis 19 April 2023, bahasa Indonesia, genre horor, studio The Company dan Umbara Brothers Film, durasi 105 menit. Ieu dihandap aya tokoh-tokoh anu mainkeun peran dina eta film Khanzab. Kahiji, Yasami Jasem salaku Rahayu, kadua Tika Bravani salaku Ibu Rahayu, katilu Arswendi Bening Suara salaku Pasentot, kaopat Rizky Hanggono salaku Semedi, kalima Fuad Idris salaku Mbah Sarwo, kagenep Badria Afif salaku Riri. Salangjutna kuring bakal ngabahas hipnosis film Khanzab. Film Khanzab nyeritakan Rahayu sareng kulawargana anu diasengkeun nalika balik ka bumina bala. Kumaha henteu Rahayu indung suku jeung Andina kupaksa ninggalkeun Banyuwangi sanggeus bapana jadi korban paperangan ku dukun. Carita dina film Khanzab disetel dina Mei 1998 nalika ninja ngabantai tukang sihir hideng di Banyuwangi. Rahayu malah nyasian bapaknya dipacung ku naon sorangan ku kitana Rahayu salawasna nanangkeun diri ku cara ngadoa sangkan beban hatena keleungitan bapa sarta disingsinan ku masyarakat bisa leuwih gampang. Sanajan kitu, Rahayu hese konsentrasi nalika salat, Rahayu hese salat khusyuk. Tetela salah hiji gangguan anu nyababkeun Rahayu henteu serius nalika salat nyaeta Khanzab. Khanzab tetela setan anu ngaganggu manusia nalika salat. Saur kuring film ieu ngagaduhan sababaraha kaunggulan sapertos kieu. Film ieu junun nyieun penonton sieun ditambah sinematografina nyumangkeun